panas air itu main panas itu pakai air bisa banget itu laki, tegak bersama laki. Ini lah bukan salah laki, mara demam bisa peparele. Baru udah. Nah siapa aja? Hang boga bapak anyar dia. Oh, kayak neangan di Alfa. Supaya aya diskon, sugan aya diskonan meli di Alfa. Oh, bapak anyar meli sakaresek. Deng dang. Seung tak deng dang. Dang dang. Naon dia yang nyoba urusan aing jaletik-letik ting tolos ya yang nyobain naon saya kadi naon Teh, atuh yang nyobain. bejakeun ku aing saletikna hang nyobain dia urusan kolot naon itu dia Tapi kayak bakal kolot teh. bakal kolot gede mah teh keneh ceng rek barang umur lagi berapa tahun dia Atuh jeung jeur amat padeuluna. Sekarang dia malah aing hang nyobain geus dia udah kadi teh be aing keur para rusing dia da anak aing ceurik bae hang jajan bapana nyetei ka mana modar meureunnan eueuh ka dia nongan anak Ulah kitu teh. parusing aing lah Aing pusing-pusing amat, kami ge teluk pusing. geus ka ditu ceng nyaho naonying Teteh. sia mah ceurik bae angnal kitu dia lah aing Amat dia. Woi, bocil mana dia? Iya. Kan tahu cobain dulu. Ini dia yang baik. Pelakan rese usaha rese ieu kuarinya zaman kuari dijual ieu anak pamarahan bae pamajikan sarua timai do sing nya kuari Kayak di kermacul. Kayak di kenaon. keur macul jel tapi hate mah parusing Pusing ku anjing jangan sekolot. alah nyawa naon budak leutik Nyalah kami ge. coba naon ari nyaho mah Teu boga duit. nyaho bae dia Kayak di ku kami beli tah cau teu boga duit mah. boga duit gitu dia nek beli cau aing Tah, duit kayak di. ih yo jeung boga beli we teh caunya Yuk, udah ge kayak di. bener nek meuli Alah kan gak tahu nak. bener ya bener Ah, mau cerek kanan wah, wani pani. deal awas di dealnya berapa beja ke bapaknya itu dah 10.000 Mahal amat. ya nggak sih juga balik ada di deal Mahal amat. Tadi dulu wah kemarin gedang aing ditipu deui tuh yang kuari Gila, dia koin kayak di. ya lumayan aing beli rokok mah Mah, kabar ya si Pajang. nah si dia aing bawa kenalan di Omi ya di bacaan bapak sia saya ngaganggu bae geus asuh si dedena Tuh, jeung mah ih aing. naon dia ngaganggu bae aing bawa kenalan di Omi ya lumayan ya mah tengartikeun jasa inung bawa ka bogo ge ngagangguan bae Ui calon bapak sia iya saya ngaganggu bae tuh aing bawa kenal saya kara rasat kara di bapak sia saya nak milih nu mana iya saya segera gede ko yang lah mun segede mah kon gadekeun dia lah aing ngalieur bapak sia dia tuh kira amat dia aduh
panengkuari hararese nanon ge. Yang pegawaian anak memakai duit. Pepelakan hese. Oh. Karena mikiran masuki nambah suki. Itu sama nambah susah. Rasa. Terus kebersihan pepelakannya ngerokok kan. Gua duit aja nanya tadi duit 10.000 kecilan. Baru sih. Nah ya. Tadi Arki ya Eropa. Wih, eta dak kayak di kernaon lamun titingnya. Wih, kagetan juga. Ayo. Bu kalau ngagetan deh. Ih, pengalaman. Ya, harus kita ngagetan kain. Siapa kaget amat ini ya naon. Atuh sia kadeuna aku aing ngalamun bae ngalamun naon. Aing puan teu boga beas di imah teh. Sia mah beak ngori pikiran. Pikiran lah jeung nyatu ngarang. Ih, atuh nyatu mah tinggal leang doang. Ngore ae jika kotok itu ngore teu berang dahan. Aing mah boga salaki ku ari anu maraban beureunya ngeunaheun. Aing ku susah-susah teh budak ke hirup teh. Ulah hayang boga salaki lah, ja aing boga salaki usaha sorangan. Atuh ngarang kumaha ge kudu boga salaki mah mun blangsak nu merene coba aing geus blangsak nu merene deui. Parende gari duit teh jeung haun. Geus dobel buluna aing pusing-pusing sama kabogo jojong, salaki jojong. Heuh anu maraban kitu bae hirup ono kudu pusing aing lah. Tuh, salaki aing keur SMS tuh. Heulah sabodo. Para rusing aing. Kalau burung aing rek balik. Kami terima jasa editing video. Kami bersedia editing video kamu. Info lanjut, kamu bisa cek link di bio.